Jadi mah bosan ngonten teh kan pernah nu boloho wae kali-kali mah nu ambek-ambekan atuh. Oh, oke, gampang. Kayak kurang panggilkeun skenario na. Hayang peran gitu. Peran antagonis nu gitu tapi ngaranna. Heeh nu kitu. So, Lain eta teh antagonis jeung antangin sarua produk. Sudah muncul lain kedah sarua mirip mendingan. henteu atuh bi ya, ai antagonis mah peran. Nya, peran acting sebagai orang jahat maksud. Anu amek-amekan. Teu sarua jeung jamu tolak angin henteu. Ai hayang peran antagonis. Da tuh dasarna bibi aing mah kieu anjir, olohob nu kitu ngaranna teh guys. Aya wae ieu anjir ya. Sengsara membawa nikmat.